jam 4 masih kena hujan tambah gede bae hujan jam 5 jam genep jam 7 jam 8 jam 9 jam 10 jam 11 jam 12 jam 1 masih kena hujan kena bae geus ngomong kabeh jalan geus katutup ku cai kabeh mulai naik cai kuari jam 1 jam 2 jam 3 geus mulai naik ka bebedak lawang ngaromong kabehan ya kumaha hujan teureun mal kebal deui ge urang ge dikitukeun jepan jana kiai kitu amat atuh geus tidak tarobat makin menjadi-jadi tah ieu teh pan tadi doa Kangjeng Nabi Musa jadikeun ka kaum Firaun sebagai siksa jadikeun ka kaum abdi sebagai izah piwurup jadikeun ka kaum nu sabadana sebagai kacamata urang kan keur cak kuari mun baheula kos kitu atuh moal salah kuari kitu keureun sajam 2 jam 5 jam aya genep jam eureun teh hujan ke hujan deui ngacrek bae hujan ke aya 12 jam teh hujan berarti sapoe tapi mendung ke beuting na hujan atau peuting teu beurang hujan setahun kitu bae ieu kuari nyalah-nyalahkeun Kangjeng Nabi Musa bakal kadenge kabangkawarahan kaum Firaun kabangkawarahan kaum Kiptin waya di Mesir nang tangan ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam ku omongan anu pohara di mana bae jeung iraha bae maneh Musa mamawa sihir sebagai tanda-tanda kehebatan maneh dek nyihir kami ulah-ulah sihir anu geus pernah didatangkeun ka manis ka kami sihir-sihir anu anyar ge andai kata didatangkeun ka kami tetep bae famanahnu laka bimu'minin kami mah moal iman ka maneh tetep moal iman moal kakara Kangjeng Nabi Musa ngadoa ka Allah Gusti kurang kumaha Gusti ngutus ka abdi mawa mukjizat dibere mukjizat abdi ku Gusti tongkat tu sakitu hebatna leungeun nu sakitu ngagenyaina doa nu langsung ku Gusti diijabah tapi kaum teu pohara amat Gusti fada'a alaihim Kangjeng Nabi Musa ngadua ka Gusti Allah ya Rabbi inna abdaka fir'aun ala fil ardi wa baghawat wa inna qaumahu qad naqadul ahda fakhudhum bi'uqubatin taj'aluha 'alaihim naqabatan wa liqaumi 'izatan wa liman ba'dahum ayatan wa ibratan etalah Kangjeng Nabi Musa ya Rabbi duh pangeran abdi sanyana hamba Gusti nu ngaran Firaun kumuluhur di muka bumi lacut anu kabina-bina melebihi batas kaum nu geus kabubar kana janji kamari ieu yuhunkeun kan ka abdi lamun dileungitkeun ieu kapailaan manehna kapan bakal iman tetapi malah menjadi kufur ka Gusti naqadul ahda Gusti teu aya deui pamunduti abdi ka Gusti jang kaum Firaun siksa Gusti jang kaum abdi jadikeun sebagai izah sebagai piuruk jeung itibar jang kaum sabadana sebagai ibrotan jang kacamata supaya ulah nurutan kaum Firaun Gusti coba nu mantak Gusti Allah langsung mere sababaraha siksa ialah ternyata orenganan diijabahna doa Kangjeng Nabi Musa alaihi salam فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات Gusti Allah ngaijabah pamondot Kangjeng Nabi Musa alaihi salam langsung Gusti Allah tenurunkeun ka kaum Firaun sabada tinurunkeun cobaan anu tadi ditambahan deui cobaan at-tufan banjir ialah doa Kangjeng Nabi Musa
hujan ngecrek teureun ti mimiti poe Sabtu isuk-isuk anu pohara keur mejeunna paila keur mejeunna marariskeun suara rusak nang tangan ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam. Kangjeng Nabi Musa ujukan ka Gusti dijabah doana turunkeun siksa bae Gusti poe Sabtu langsung hujan ngecrek trek wah di jam genep datang ke jam 7 datang ke jam 8 datang ke jam 9 datang ke jam 10 datang ke jam 11 datang ke jam 12 hujan pohara jasa nu tadina sariri bararungah urang Mesir kaum Kipti teh datang deh hujan subur deui cek deui subur di jam 12 teh teureun keneh bae hujan datang ke jam 1 datang ke jam 2 datang ke jam 3 mulai kita tadina rada bunga cara ricing geus teu nanya ku ari tadi mah seserian oi bunga urang bisa tadi deui bunga urang bisa subur deui seserian kene jam 12 mah begitu datang ke jam 4 ngan leuleuh doang kumaha ieu kumaha ieu banjir nyahonya terus bae jam 4 masih kena hujan tambah gede bae hujan jam 5 jam genep jam 7 jam 8 jam 9 jam 10 jam 11 jam 12 jam 1 masih kena hujan kena bae geus anu ngomong kabeh jalan geus katutup ku cai kabeh mulai naik cai teh ku hari jam 1 jam 2 jam 3 geus mulai naik ka bebedak lawang ngaromong kabehan ya kumaha hujan teureun. Coba ke pangeran Firaun. Datang pangeran. Naon sia? Ieu hujan terus bae. Aing bingung. Wah, pangeran urangnya geus bingung jakana. Atuh komo urang. Pangeran bingung. Ya tahayyar. Bingung Firaun ge. Hujan terus cek Firaun ka ponggawana selesaikeun jalan-jalan cai. Ulah datang ka kabanjiran negara urang. Ayo, urang izin ka Musa. Isinya kamu saya gara-gara sihir Musa kajen kumaha bereskeun dikerahkeun seluruh masyarakat supaya ngabenerkeun kamalir kabeh tapi di jero hatena geus lain deui asana moal beres ieu mah kajen kumaha ge doa Musa maning datang ka Musa ulah wakas ya izin gengsi datang deui antep kan ayo urang beresan lu kemari jalan saya dirapihan mendadak wabeh dirapihan datang ke subuh poe Minggu hujan ngecer keneh bae ngobadean hujan gede jasa datang ke poe Senin hujan teureun terus datang ke imah kuari geus jadi lautan ngan kakarak sakengkeongan poe Salasa hujan beuki ngompodean bae. Instruksi kabeh. Keluarga masing-masing keluarga ka anak incuna we ulah anu kalaluar kaseret cai sia. Di arimah bae. Di arimah amankeun masing-masing. Sugan poe Rebo mah eureun. Poe Salasa ngompodean, Rebo ngompodean. Wah, kuari geus datang ka Cangkeng. Cai di Mesir geus datang ka Cangkeng. Cak Raja Firaun ulah-ulang aing paeh gede. Wah. Cak Pati Haman ulah sieun pangeran metilok aya paeh ku banjir. Kudu kumaha tuh Patih? Urang kapara. Aya keneh para. Kajeun masyarakat mah paraeh nih. Nu penting pangeran ulah paeh. Heuh nya, para urang boga para. Lamun datang ka para banjir ulah kitu pangeran urang terus kasungsuhunan Pati hebatnya sepati lain nasihat ieu cak Pati teh kieu panggiraheun raja ieu mah lain sambarangan banjir teh beureunanan pamundut ti Musa ieu mah maning iman bae teh kitu henteu tetep bae bangkawara beuki dipengkolkeun kos kuari di negara urang teh kapan politik keur teu jelas perekonomian terjelas sugan ayah hiji nu Noel kitu KRI 1 Maha besar Allah saya akan menasihati raja kami yang bernama yang mulia Presiden Jokowi
Mudah-mudahan beliau sadar dan menginstruksikan kepada seluruh rakyat bahwa marilah kita bersama-sama bertobat kepada Allah. Mungkin kemandegan negara kita dari perpolitikan, perekonomian, perbudayaan ini mungkin gara-gara kita terlalu jauh kepada Allah. Marilah kita sama-sama bertobat. Noel gitu. KBG coba kita tembakan hujan. Kita kirim garam sebanyak-banyaknya. Teknologi kita makin canggih. Kita tembak. Kita buat hujan buatan. Enak kos gitu coba. Dan lain-lain sebagian nunita Noel ke Allah. Emang gitu kayak di negara. Ulah-ulah atuh kuarima secara nasional di kabupaten di kabupaten anu dipimpin ku presiden bupati. Presiden buat raja sa kabupaten adalah bupati. Sugan aya nu nganasehatan bupati. Ketika bupati mengkol tina rel agama ta DPR teh tilok. Sugan aya nu kieu. Bapak Presiden atau Bapak Bupati yang mulia, kami sebagai wakil-wakil rakyat dari berbagai fraksi Golkar, P3, PDI, kemudian partai-partai PKB dan lain sebagainya yang ada perwakilannya di kabupaten ini, kami menasihati kepada Bapak Bupati bahwa APBD yang telah ditandatangani saat ini baik can ditandatangani dek kumaha maju na pembangunan belum, maka mandek. Cobalah sekarang kita melihat ke arah yang maha gaib. Allah akan melihat kita. APBD ini kita atur, sebagian untuk PNS, sebagian untuk pembangunan, sebagian lagi untuk tunjangan-tunjangan yang belum selesai pembangunannya. Cobalah sedikit-sedikit kita perbaiki diri kita untuk memperbaiki negara kita, khususnya di Kabupaten Tangerang. Coba kita jangan terlalu korupsi, jangan terlalu maling, dan jangan terlalu menghibuli rakyat. Aya ta DPR gitu. Sia jawanan. Kan sia ditangkap sia. Can menangkap aing. Sia geus ngeuweukeun bae. Berarti sia geus nyaho jasa berarti. Atau aku kebodohan sia meureun. Ieu mah geus sabodoh lah teh urusan nyana ngan kira-kirana, ieu mah kira-kirana optimis aya eueuh DPR tanu nganasehatan gitu. Masya Allah. Cak nyana mah di dieu DPR meureun kadenge takut celi DPR. Di dieu teh DPR anu ngaji, PNS anu ngaji, camat anu ngaji kadengeun ku nyana. Ulah ngomong kitu isin sia. Cak nyana bupati teh nyahoan meureun. Nyahoan sebab DPR aya nu ngaji sok laporan ke bupati. Hasil pengajian Cilongok ieu Pak Bupati. Nyana ge sok gideg bae. Gideg zikir tah gidegna wallahu alam. Bupati ge nyahoan, gubernur nyahoan. Aya nu nganas boro-boro di ditu di luhur. Anu geus kuda-kudana pohara jasa. Ieu tah. Di kabupaten bae geus eueuh nu wani nganasehatan untuk lurus. Mentak sakieu mah urang kakarak dibere panas sakieu masih alhamdulillah. Kakarak dibere tsunami manggus masih alhamdulillah kan. Kakarak dibere gempa sakieu mah alhamdulillah. Kakarak dibere angin beliun masih alhamdulillah kan bae. Urang masih kena bisa hirup. Mal kebal deui ge urang ge dikitukeun. Jepan cenah kiai kitu amat. Atuh geus tidak tarobat. Makin menjadi-jadi tah. Ieu teh pan tadi doa Kangjeng Nabi Musa, jadikeun ka kaum Firaun sebagai siksa, jadikeun ka kaum abdi sebagai izoh, piwurup jadikeun ka kaum nu sabadana sebagai kacamata. Urang kan keur ngaca kuari mun baheula kos kitu atuh moal salah kuari kitu. Ya Allah ya Rabbi. Nah, perbo hujan buhara jasa sabeuh. Geus teu bisa ka mana. Ya Allah. Maun dakhala buyutahum. Cai sing kolocor arasup lain kasolokan, lain kahuma, lain kasawah, kaserang, tetapi asup itu buyutahum ka imah-imah kaum. Imah banjir. Wa wasala ila hulukil jalisin. Nyana diuk di mana bae datang ka beheung cai. Masyaallah. Geus eueuh nu bisa kumaha. Nyana ge ngomong ieu mah lain sahujan-hujanna. Ieu masih. Siksa. Aja kudu nyaho.
tuh raja orang bingung orang mah bapana bingung ulah gandeng ngomong nama si kadang ku Musa urang izin gengsi urang ka Musa hebat jasa Musa tuh mana pala ieu baca sihir lain lalagan hebat jasa coba si ada ka ditu deuleu ka mana ka kaum Bani Israil coba aku si ada ka kaum Bani Israil banjir kaya tahu ya kena ka ditu nya tungguan ku si ada dieu sakumaha dengan simeut ege kos gitu mah endek ngalah eta teh naon gara-gara puyuh aju eta aya bahasana baheula mun ngalah puyuh teh nya ngalengkan ge huwel gok anu urus anu nyahoda di daerah baheula zaman baheula nyahoan ka ngalah puyuh ge kos itu teh eta heran teh puyuh lamun dihual-hual henteu daekeun hiber tidak hiber beneran eta mah tak nang di kolot baheula babacaanna lamun nek nawak puyuh urangna ulah gandeng ulah lobaan-lobaan haju urangna babaca huwel nyaho eta bahasa naon meureun teh huwel ge tanyakeun ka Haji Makmun ge kolot baheula ai Haji Pendi mah teu nyahoan teu nya mah baheula nang bangsa nu tilok bergaul di mukos karitu nya mah lamun geus aya di leungeun batu cokot eta nya huwel meureun eta bahasa manuk nyana meureunnya mun cak urang mah cicing sia tilok hiber geus aya ge ta jeung lamun geus aya ulah langsung ditewak urang muter heula puyuh mah kos kitu puyuh mah atuh atuh lagi jang nang di makula eta kos kitu mang makolot lamun geus aya teh huwel urang ulah langsung newak hiber sia urang muter heula datang ka saputeran puter geus datang tak ka urut urang ka karak tewak moal hiber je nu mantak urang lamun aya awewe ge ulah langsung tewak huwel heula huwel aju muter urang dia huwel aju muter tah cekel dadana rek moal kumaha eta babacaan kolot baheula ku hebat jasa eta masyaallah kula mah jampe mancing dibere jampe mancing atuh dibere datang ka di Ciduhan aya babacaan aya babacaan ngan moal dibikeun mah sia mararancing bae ujianna wah aing mah geus bang ai nyiduhan mah bisa kabehan ge ngan babacaan tah nu mahal ge eta kamari ge aya nu menta ka kula babacaan los ojol jeung sapi daek aing kula mah lengkap sebab baheulana kula mah ngaguru bae kan ini ngaguru ka aki-aki ngaguru nyaho bae kula ye huwel ngomong nyaho coba ge kula baheula mah nyaho huwel urangna bari muter teu daekeun hiber heran eta puyuh teu daekeun hiber heran ji teu daekeun tek nah beunah tapi lamun teu dihuwel hiber norolong nya mah lain hiber norolong teh jadi lamun urang muter gitu huwel teu daekeun deuk norolong ka mana cenah aing geus dipager padahal mah urang mager henteu naon teu eta ilmu datang ka dinya ilmu masyaallah ieu ge nya kitu sia di dieu bae aing ka ditu tungguan ku sia nya aing moal ka mana moal lamun aing eueuh berarti bae datanglah pengintai ti kaum Kib ti kaum Firaun masyarakat Firaun dek ningali kaum Bani Israil nu dipimpin ku Kangjeng Nabi Musa alaihi salam datangnya na ka ditu ngintip ka handapeun gunung Sinai anu geus disadiakeun di dinya parentah Allah begitu ditingali masya Allah karim horenganan kaum Kipti mah teu kabanjiran sama sakali ai hujan mah hujan ngan teu banjir aman bae nu aya sejuk jeung tiis ya Allah ya Rabb isi sapohara pohara lain lalaga atuh kulantaran kadeuleu katumaninahan jeung katentreman kaum Bani Israil atuh daratang kaum Firaun ka Kangjeng Nabi Musa datang kabeh unjukan Musa aya naon kabinga aja datang ti negara Mesir teh ka dieu deuk menghandap ka Anjeun Musa maksudna
kami di ditu teh di Mesir teh kuari keur kabanjiran hujan ti mimiti poe Sabtu teh eureun ditungguan datang ka poe Minggu beuki gede Senin beuki gede Salasa Rebo kuari mah geus sabeung cai teh cek Kangjeng Nabi Musa kabege nyaho di mana nyahona lantaran eta teh menang ti Gusti Allah doa kami Musa sing dedeh ka kaum-kaum kami ka orang-orang Mesir datang ka balaya bangke engkena ieu mah wayahna Musa kudu ngadoa deui ka pangeran minta dileungitkeun ieu siksa cek Kangjeng Nabi Musa tarohanana naon ieu teh lamun ku kami dileungitkeun kami bayi mandek nyarita baya Musa banjir teh lain lalagaan ieu ti poe Sabtu datang ka poe Sabtu geus saminggu budak laletik mati mimiti orok datang ka norleng-leng sasapihan geus pararaeh di mana meureun bangkena kitu keneh jelema-jelema anu karolot mah nini-nini jeung aki-aki geus teu bisa disalametkeun geus teu kanyarahoan di mana bangkena di mana kuburanna tinggal kami bae nu da jararajak pangeran maneh pangeran ge keur aya dina kabingung maneh atuh senang amat boga pangeran bingung ulah lo bawa mong Musa gua mah kieu bae ikshif annal azab faqad sara bahran wahid fa in kashafta hadzal azab anna amanna bik kami mangan sakadar sakieu Musa panleungitkeun siksa banjir lantaran Mesir teh kuari geus seperti lautan geus teu kadeuleu tatangkalan geus teu kadeuleu imah pain kasyafta hadzal azab lamun anjeun Musa ngaleungitkeun ieu siksa geus ulah nyaritakeun tarohan-tarohanana amanna bik kami bakal iman kabeh sakaligus bener cek Kangjeng Nabi Musa mau acara nunggus moal nyaat ngadoa deui Kangjeng Nabi Musa ka Gusti Allah Masya Allah jelema can barali Kangjeng Nabi Musa ngadoa can ge turun-turun acan leungeun Kangjeng Nabi Musa di luhur langsung centrang di luhur teh fazalallahu ta'ala alai anhumul matar langsung dileungitkeun hujan teh centrang anu kabina-bina war salariha harita kene angin ngahliwir cai langsung dikamalir-kamalirkeun ku Gusti Allah dialir-alirkeun ka mana leumpatna harita kene can ge turun leungeun Kangjeng Nabi Musa eueuh hujan eureut banjir langsung harita kene pajapal arba Masya Allah ieu taneuh kasat deui bae henteu cecepekeun eueuh bae lelecehan teh begitu baralik jukut geus jarad maha kawasa Allah maha istimewa doa Kangjeng Nabi Musa alaihissalam lamun urang nyaritakeun Kangjeng Nabi Musa teh termasuk ulul azmi kok hebat amat sih Kangjeng Nabi tah ayat ieu urang renungkeun poharana Kangjeng Nabi Musa harita keneh begitu balik menuju Mesir jukut jararadi ya Allah tatangkalan geus hararejo deui pohara lain lalagaan mukjizat pohara jas ya Allah ya Rabb bari balik nyana ka nagara Mesir bari ngarenungkeun banjir 7 peting ti Sabtu tepikeun ka Sabtu siksaan anu pohara lantaran banjir teh kos lautan tapi begitu Kangjeng Nabi Musa ngadoa harita keneh eta hujan teraat di samping raat cai-cai anu datang kasungsuhunan teh harita keneh surut Gusti Allah ngirim angin sejuk anu luar biasa geus eueuh kokotor-kokotor nanaon di kota teh bahkan taneuh-taneuh teh jadi salalubur jararadi deui
anu tadina kumanehanan tadi pelake jadi deui kharaja minan nabati malam yara mislah anu tadina tangkal itu mah eueuh kuari jadi aya jatuh pernah melak eta teh jadi araraya subur ngadadak nagara teh masyaallah karim tidinya ditanya ku Kangjeng Nabi Musa kaum ulama kuari dek negor jang jika anjeun sakumaha perjanjian anjeun lamun disiksa dilegitkeun anjeun teh kapan deuk iman nah kuari mah kaula hayang ngadenge syahadat anjeun sok kaula ngadenge hayang ngadenge langsung ceuli kaula coba kumaha annakasul ahda wa lam yu'minu fa aqamu syahran fi afiyatin tidinya manahanana ngarandeg tina ngarandeg tetep bayangan sakadar kucap kicep embungeun iman bahkan ngudar kana janji Musa eta mah kami mah janji mah janji bae kulantaran ku hayang-hayangna dileungitkeun siksa ari iman mah engke heula kami mah kudu iman mah eta cek urang rawa kidang mah wakaeula kami ai kudu iman mah da wakaeula nya mah dibalikeun urang mah keheula ai kudu iman mah ieu urang rawa kidang mah lain wakaeula bahasa hebatnya eta mantap eta urang rawa kidang mah di dunia moal aya tak usah Musa kami minta ka anjeun teh ieu mangan sakadar cek hayang jaho kahebatan sihir anjeun bae ya Allah cak Kangjeng Nabi Musa ieu mah lain sihir mujizat segala mujizat segala naon tak ieu mah kasuburan teh ieu mah ti Gusti Allah lain doa maneh ke namun paila gara-gara maneh ya Allah cak Kangjeng Nabi Musa ku buaka-wara teh sikaon geus busa kuali bawala mikiran kami maneh bae di ditu tentrem kami mah kami di dieu kami mah geus khusus boga pangeran khusus raja kami pangeran kami Firaun kami mah kumaha nyana bae hirup kami mah digantungkeun ka nyana kasuburan digantungkeun ka nyana sagala rupa ge kahirupan kami di negara kami mah kumaha nyana bae geus kami mah iman teh geus bae ka pangeran kami Firaun tidinya sabulan Kangjeng Nabi Musa balik ka kaum cek kaumna kumaha hareureuma teu daekeun cipan karena itu amatnya teu yahoy jadi ganti Kangjeng Musa jadi bahasa Kendal bangkawara tinggi teu kaum teu daekeun hareureman sabulan dibere waras seserian huadenya na menikmati kesuburan Kangjeng Nabi Musa unjukkan deui ka Gusti Allah Gusti kaum teh oreng bangkawarah keneh sugan atuh nyana aya hiji nu iman tatap henteu abdi mandek ngulang doa abdi deui ka Gusti jadikeun siksa teh anu bakal jadi siksa ka kaum Firaun jadi piuru ka kaum abdi jadi kacamata jang kaum sabada abdi nyangakeun ka Gusti mangga ieu sabada dibere banjir teh sok bere deui Gusti tambahan deui ku Gusti Allah فأرسلنا عليهم الطوفان والله الرحمن الرحيم فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين Wallahu a'lamu bimuradi farsala maka ngutusi sun agung alaihi mingatase alu Firaun
Atufan ing banjir wawalan utaya tufan mauniku banyu dakhala kang manjing ya maun buyutahum ing pirang-pirang umahe alu Firaun wa wasalalan tepung ya maun ila hulukil jalisina maring pirang-pirang genggerong kang dodok kabeh sabataya mening butuh pirang-pirang dina wal jaradalan belalang akala zarahum maka mangan ya jarahum ing tetanduran alu Firaun wasimarahum dan pirang-pirang bubuhan alu Firaun kadzalika alaika ya mangkono sabata ayam welkum malalan kutu atawatuma susah tegese ulat au huwa naun minal qurad atawa utaya kumatai kuwarna sawarna kang tetep saking tuma patattaba'u maka mangan yakumal matal kahul jarad ing barang kang ninggal ing ma'apa belalang wadhafa di alam pirang-pirang kodok pembalaan maka ngebeki Allah pada buyutahum ing pirang-pirang umay alu Firaun waktu amal bulan pirang-pirang papanganan alu Firaun wadamalan ketipi miahi min dalam pirang-pirang danyun alu Firaun ayatin ala sakhe ayat upasolatin sakhe kang mertalakan mubayinatin tegese sakhe kang mertalakan pasak baru maka pada sarombong ya alu Firaun gumede alu Firaun anil iman ini gak saking iman biha kalawan ayat wa kanulanana ya alu Fir'aun kaum mujrimin iku kaum kang duraka kabeh ngalanjutkeun lalakon tentang siksaan kaum Fir'aun anu buang kawarah tidak iman ka Kangjeng Nabi Musa alaihi salam sabada disiksa keluarga rakyat Firaun teh ku banjir anu pohar imimiti hujan ngecrek datang ka gede nu pohar banjir datang ka kos laut negeri Mesir teh otomatis unjukan ka Kangjeng Nabi Musa alaihi salam dengan janji lamun reda ieu cai saat ieu cai ieu cai kami deuk iman ka Allah iman ka anjeun Musa Kangjeng Nabi Musa ngadua ka Allah banjir 7 peting langsung saat hari teket Masya Allah gitulah keistimewaan Kangjeng Nabi Musa alaihi sabada eta banjir teh saat setra ditungguan janjina nu bakal iman ka Allah iman ka anjeunna ternyata nang tangan deui bae eta si Musa sihirna ku hebat-hebat teuing nya banjir sakiceup saat sakiceup pohara amat emang bisa nandingan sihir Musa maka sihir kene bae nyangka sakitu mujizat anu poharana kunaon eta mata hate pecak buta hese mata hate buta maka jadi kukuman
urang lamun nyaritakeun tentang hayam maot di lumbung aya kotok pae di gudang teu bisaeun barang dahar jana di gudang padahal mah deuk ka dahar pare nu mana embal aya gudang tapi pae kalaparan blon tak kotok aya embe pae di kebon endek ngakuan naon teh embe jukut aya walingi aya keur carita deuk mapal nyana daun dangder jeung sajabana aya tapi pae kalaparan di kebon masyaallah pan urang teh ulah teh hayam maot di lumbung embe pae di leuweung ulah tapi urang diulah-ulah ge datang ka urang kunaon tuh di tengah-tengah caang mata hate poek teu bisa neuleuh caang lamun cek waliullah mah nyaritakeun matahari teh sakieu caangna tapi teu sakabeh neuleuh kana caangna mata poe di antara nu teu neuleuh kana caangna mata poe teh hiji jelema anu di kamar bae jelema di kamar bae rapi kamarna setik-etik acan cahaya anu asup ka jero taetanyana sanajan caang panon poe teu bisa neuleuh kana caangna sebabnya na di jero hiji nomor kadua nu teu bisa neuleuh kana caangna panon poe jelema anu deukeut jasa ka panon poe neuleuh urang ka luhur moal bisa neuleuh kana caangna panon poe sebab serab eta mah deres ieu mah nu teu bisa neuleuh kana panon poe teh jelemana normal ngan nyeri mata bentar tuh sia bung bentar caang tuh aya aing mah bantu nyeri mata aing bentakeun nyeri tuh aya urang Lampung geulis ajeun geulis deuleuh ku sia paksakeun bung nyeri aing kajen teuing teu neuleuh nu geulis bandingan teu bentar aing sebab aing mah ieu nyeri jasa bentar nyeri ieu mah ieu dihareupeun sia ieu aya awewe geus bubuka geus teu make baju lah baju ieu kutangna geus eueuh nu bener sia kutang geus eueuh geus teu make kutang ieu susuna geus ngaganda ieu dulu ku sia teh ai handapna sarua bentar sia bentar deuleuh sia deuleuh cahaya panon peden embung nyeri aing mah kajen goko mage embung kajen teu neuleuh aing mah sebab aing mah nyeri jasa asal beunta nyeri tah teu bisa neuleuh kana caangna panon poe eta bahasa wali mun dibahasakeun diterjemahkeun ku urang hidayah melalui Al-Quranul Karim diterjemahkan melalui hadis-hadis Kangjeng Nabi diterjemahkan melalui kitab-kitab ulama kuari berbagai dakwah melalui elektronik melalui koran majalah dan lain sebagainya mimbar ari mata hatena nyeri mata mah tetep teu bisa neuleuh teu bisa neuleuh disisieun pengajian nya nama indit di sisian aya muludannya nama indit di sisian aya rajabannya nama indit kunaon eta mata hatena teu bisa nempok di sisi aya pembangunan masjid nya nama nekadna ge kieu satungtung masjid eta can anggeus aing moal balik pohar amat asih pohar teh mah kudu diopnam tah budak kudu opnam tah mah tah eta kudu ada mata hate parah masyaallah karib ieu umat kaum Firaun baheula geus janji dek iman ka Kangjeng Nabi Musa tapi ketika Kangjeng Nabi Musa ngadua lenyap sirna banjir endahan nganggap sihir ka Kangjeng Nabi Musa alaihi salam tidinya Kangjeng Nabi Musa teh ngadoa deui ka Gusti Allah doana manu kamari teh ya Rabbi inna abdaka fir'aun ala fil ardi wa bagawata wa inna qaumau qannaqadul ada fakhudhum bi uqubatin taj'alu alaihim naqmatan wa liqaumi ma'izatan wa liman ba'dahum ayatan wa ibratan Gusti
sehingga hamba Gusti nugaran Firaun kumuluhur di muka bumi telacut wahara kabina-bina jeung sanyana kaum nangis ngudarkana perjanjian sakumaha janjina nyana deuk iman ternyata orenganan beuki tambah-tambah bangkawarah lah Gusti cekang yang Nabi Musa khuluhum diukubatin siksa baik ku hiji siksaan anu bener-bener jadi siksa ka aranjeunna tapi keur kaum abdi mah jadi piuruk jeung kaum-kaum nu sabana mah jadi kacamata sakitu bae Gusti pamundut abdi baka Gusti Musa tungguan bakal diturunan siksa deui ku aing cek Allah bener bae ya Allah ya Rabbi mimiti aya simet laletik sing haliber atuh budak-budak di Mesir tegalahan simet bunga diasup-asupkeun ka botol ditiir malah bebeja ka mana mah loba jasa simet alaan ceng emang lamun tas babanjiran mah simet mah loba cara ngalahanna kumaha mah tubrukan hayang bagus kumaha mah make pangitik kabeh hebat kumaha mah ye kumaha dibere nya tah cekal Gus ya cekal Gus ya nah huluna aju bacaan Gus ya bacaan kumaha kana hah mais manggang ngarogo poos 7 kali lamun siana gede lamun siana leutik 2 kali bae lamun kolot 5 genep emang budak atuh manjang teuing mais manggang ngarogo poos nah sia tungtungna dek mana dek mais potong dek manggang potong dek ngarogo potong mun poos ulah moal ngeunangan sia coba ge jampena kos kitu tah ulah napas mais manggang ngarogo poos mais manggang ngarogo poos mais potong plak tiupkeun jadi dukun eta babasaan ti Mesir eta menang ti Mesir datang eta ka urang ka dieu masyaallah eta menang ti Mesir eta wah cenah mah Mesir bahasa Sunda iya emang mesti dituna bae bahasa Sunda tah mah bahasa Sunda ti Mesir mah bisa bahasa Sunda ka dieu masyaallah mais manggang ngarogo poos mais manggang ngarogo poos mais potong plek ujianana ente mais bae kajen ku kumaha dek menang dek henteu penting mah mais bae eta simeut pohara jasa loba datang ka loba jasa mah jate kudu dialaan ku ari mah dihareupeun imah ge loba mah nya jauh upun nor sing beletik sapoe loba jasa kadua poe eta simeut arasup ka imah plek tina tatarina bunga kuari puyeng sebab loba teuing loba jasa upoean kadua arasup ka imah simut ya Allah ya Rabbi barang dideuleu di kebon bea ku simut tatangkalan anu tatadina kunyana dipelak bea ku simut bahkan tangkal korma ge ditumpakan ku simut simut itu poean ka hiji poean kadua arasup ka imah cek urang Mesir teh aya kaum Firaun tutupan segala rupa ieu simut ambalaya amat loba teuing imah simut teh pohara jasa ditutupan kabeh ditutupan diturup saji dibuka pinu ku simut pinu ku simut bobe ditarang hau ge pinu ku simut datang ka hau geus teu bisa dihurungkeun lantaran simut dirinya loba jasa simut muka lamari baju simut melulu simut di tempat di kamar kabeh simut masyaallah imah simut lain lalagaan bakala zarahum masimarahum terus segala rupa di dar simut loba jasa imah lain lalagaan simut teh pohara si satu ngaranna ge masyaallah sekabeh tatangkalan beak di daharan ku simut bubuhan beak di daharan ku simut dangdaunan beak ku simut ya Karim datang ka eueuh deui dahareun
lawang imah kunyana di daharan. Lawang imah. Mana aya simet bilang ngadaharan lawang imah jamal aya. Imah ngadaharan lawang imah. Lawang imah di daharan udah. Kalah. Di uklil abwab. Terus datang ke kulantaran hese masak atau kuari mate dalahan. Poe kadua poe katilu geus eueun lu bisa dahar lantaran kabeh sibet. Endeu kumaha ngadaharna, endeu kumaha nyeun rotina lantaran sibet malulu. Endeu kumaha masakna sibet malulu. Poe kabeh imah pinuh ku sibet. Datang ka tinggal kidang. Sibet sakit sadada. Simut sadada terus datang ka dieu kikieuan kabeh kikieuan budak leutik mah geus dipararangku ka luhur geus harares simut imah siksa sak Firaun teh budak manya aya pangeran pae ku simut Haman ka dieu sia cak Haman kula ge ieu bingung ulah boro-boro ngabadagaan pangeran ulah loba ngomong sia dipecak ku sia. Aduh, aing amankeun ya tina simut. Ndeu kumaha ngamankeun ieu istana pinuh ku simut tuan raja. Coba simut singkir-singkirkeun supaya ulah aya. Teu bisa ieu tuan raja maksa simut. Jandela kacana geus dibeun geus beak ku simut. Kaca di daharan ku simut kaca. Masyaallah. Lawang di daharan geus arahas supaya ieu pokona mah lamun aya imah ditutup geus beak we. Beak ku simut kabeh. Poe ka-4 poe ka-5 geus teu daya teu upaya jelema. Arese. Cak Firaun coba tuh sia deuleu, coba kaum Bani Israil di ditu. Simut aya mah di ditu. Menjadi urang doang simut. Coba ka ditu. Ngutus Firaun ka ditu. Ka kaum Kangjeng Nabi Musa. Kaum Kangjeng Nabi Musa mah keur dalahar, keur nginum. Wow, sasenaga. Simut hiji-hiji acan. Simut hiji-hiji acan. Barangnyana datang kadinya, simut nuturkeun. Nyana lumpat ka ditu ka Bani Israil, ka kaum Kangjeng Nabi Musa alaihissalam. Simut nuturkeun simut. Tetep bae nyana diudag-udag ku simut. Masya Allah. Jadi kaum Kangjeng Nabi Musa ge heran lantaran isimut wares diudag-udag bae ku simut. Pokona mah kaum Firaun mah lumpat ka mana bae diudag ku simut. Duh, kuari mana Kangjeng Nabi Musa mana? Tuh Kangjeng Nabi. Kami nek minta deui ka Kangjeng Nabi Musa ieu kami disiksa ku simut anu pohara. Kami mah kuari dek janji deui pangleungitkeun ieu simut lantaran kami geus teu dahar teu nginum hese boro-boro masak boro-boro nyieun roti tuh deuleu tatangkalan geus rodil gundil daunan buahan naon buah kabeh di daharan ku simut ieu kami kuari mamohon Musa lamun dia datang ka simut kami mah deuk iman ka pangeran anjeun Allah jeung deuk iman ka anjeun bahwa anjeun teh Rasul Allah. Benar? Musa teu kuat kami disiksa. 5 poe 6 poe ka 7 poe Kangjeng Nabi Musa ngadoa ka Gusti Allah sakumaha doa nu kamari. Ngadoa Kangjeng Nabi Musa ka Gusti Allah nyuhunkeun dileungitkeun iksyif annal azab Gusti pangleungitkeun sakumaha pamundut ieu umat-umat Firaun teh kaum Firaun teh nyuhunkeun iksyif annal azab cenah pangleungitkeun siksa lamun dileungitkeun siksa kami aman nabi ka bakal iman ka anjeun nu mantap ku Gusti Allah dileungitkeun ieu simut menang 7 poe disiksa ku simut Kangjeng Nabi Musa ngadoa ka Gusti Allah begitu Kangjeng Nabi Musa ngadoa ka Gusti Allah Allah ngutus
angin ngahiliwar gedebar eta simet ditiupan ku angin langsung set kontan hiji acan sih cek om Fir'aun ieu si Musa sihirna ku paharanya Musa wara mati sihir buat cenah tanding ieu Musa geus bapuguh oraina mun ku nyani balangkeun tuh urang dileg-leg haji deui wara mat tetep bae masih kena nganggap sihir ka Kangjeng Nabi Musa tidinya Kangjeng Nabi Musa teh nungguan kaum Firaun coba sakumaha perjanjianna endek aman nabi ka endek iman ka Kangjeng Nabi Musa kemudian ku Kangjeng Nabi Musa teh didatangan kumaha sakumaha perjanjian anjeun teh deuk iman napan teu masyaallah anaqadul ahda Musa geus atuh Musa ulah sok nyieun-nyieun deui bae boga sihir teh ulah sok diumbar-umbar Musa kabeh teu kuat ieu Musa ya Allah cek Kangjeng Nabi Musa kami mah lain sihir ieu mah mujizat ti Gusti Allah sahanu iman salamet tu iman bakal cilaka ayo deuk iman tante lah Musa ulah sok nyieun-nyieun gas kami ku ari mah geus alhamdulillah aman geus eueuh simet bisa masak deui bisa nginum normal sare normal geus Musa ulah sok nyieun-nyieun deui ditungguan ku Kangjeng Nabi Musa tetep bae teu daek iman paruman coba itu paruman tidak iman ka Kangjeng Nabi Musa Masya Allah karim Kangjeng Nabi Musa teh unjukan ka Gusti Allah Gusti sakumaha nu kauning aku Gusti keluarga Firaun kaum Firaun teh janji deuk iman ka Gusti dek iman kabli tapi ternyata ngudar kena perjanjian Gusti kumuluhur teh banget pisan ieu Firaun jeung kaum nanyangakeun sadaya-daya Gusti abdi mangan sakadar nuduhkeun hungkul jeung ngalaksanakeun parentah Gusti mangga Gusti Musa tungguan bakal disiksa naon deui Gusti ieu kaum Firaun moal kebal deui naon Gusti bejaan lah ke bareng bae jeung kanyaho teu kebal aya sieur moal kasieur sia manyaho sia mah kasieur aya tuma hilir serangga datang diunggal tatangkalan terus disalemprotan punya sembrot ke araya deui tuma sakiceup araya deui ke kunya dari semprotan ke aya deui tuma nyana ge kieu baeta di sisi kebon nyana isi tuma hileud pancakna ieu di naon karang-karangna disemprot areuwah ju aya deui itu teh kebal ka ceuli ieu pada ceuli aya tuma sagala di ceuli aya tuma terus ka irung ka di terus ka dia kabobogaan ih kira ieu mah ka awewe ge nyelap ka jero masyaallah atuh gutak-gitek awewe ge kabeh gutak-gitek lantaran tuma arasup terus ka dieu pajar sayang meureun ku tuma mah aya bae masyaallah tuma
tempat ya loba ka imah woi loba tuma di imah kami ge loba tuma kumaha urang carana coba tuma loba jasa tuma geus bade tatangkalan poean kahiji tuma ngamrek poean kadua makin loba kutu jeung tuma hileud ambalaya ya Allah ya Rabbi Masya Allah imah terus we loba nyara sing harewas dewe asana Musa pagawean Musa deh emang bangkawarata Musa kumaha Musa urang namun bisa mah cenah mayahan Musa hese sia dek mayahannya dibere orai sia coba tuh orang bebeja ke pangeran orang yuk kabeh datang ke istana. Selamat pagi pangeran. Pagi-pagi. Tuma pikiran busia. Kami gede laporan tuma ya pangeran. Kumaha isi hileud ambalaya mah. Bersihan tak busia istana. Supaya ulah tumaan. Rakyat kita ngabersihan tuma. Belah dia dibersihan di dia ambalaya. Ke belah dia dibersihan di dia ambalaya. Wah, tuma. Geus teu bisa tah mah. Geus teu bisa diamankeun tuma. Muka turub saji tuma malulu. Dibuka pakaian tuma malulu. Cai pinuh ku tuma cai. Cai pinuh ku tuma wabe ambalaya tuma malulu. Kutu tuma jeung hileud malulu. Luar biasa. Poean kedua, poean katilu, poean kaopat bageus teu bisa diamankeun masyaallah karim. Lamun Allah geus ngadatangkeun siksa model kos itu deuk saha anu bisa ngalawan kana tentara Allah. Lamun urang nyaritakeun keong kamari ieu di Karawang, lamun urang nyaritakeun bangkong, lamun urang nyaritakeun simeut di tempat-tempat kitu tani-tani urang deuk kumaha deui coba deuk ka mana ngalawan. Obat siram piram dek segala rupa dikerahkan ke orang tetep bae lagu disiksa mah ku Gusti Allah. Itu mah hileud Masya Allah kan geus teu bisa kukumaha ya Allah. Patataba matarakahul jarod anu kamari bea ku simeut tinggal sesa-sesana mun tatangkalan tinggal tangkalna eta ditambahan ku ari disusul ku tuma tatangkalan beak ku hileud kamari daunna jeung buahna ku ari hileud arasup ka tatangkalan ngaguling kabeh ku hileud bebeak nu kamari imah didaharan ku simeut eta naon kitu ngaranna lawang-lawang jeung jandela-jandelana kuari mah hileud asup ka jero tanu imah goyang lantaran tuma di jerona loba jasa keluar deui ka mana tuma pohar jasa poean kalima dahsyat jasa geus teu bisa kakuasai tuma nu pohara luar biasa ya Allah. Firaun ngutus deui ka Kangjeng Nabi Musa coba salah saurang ka ditu bejakeun kitu inana tubufan ulana rabbak yakshifu an hadzal bala bejakeun kami deuk tobat kitu ka Gusti Allah pada ulana rabbak pangdoakeun ka pangeran kitu yakshifu an hadzal bala supaya pangeran ngaleungitkeun kana coba tu bae geura minta doa teh ka Musa. Kangjeng Nabi Musa di teangan aya di handapeun Gunung Tursina. Emang di dinya tempatna Kangjeng Nabi Musa. Kangjeng Nabi Musa di dinya. Waktu keur Kangjeng Nabi Musa neuleuh jelema ngadoa. Ji. Cek nya aing can ngadoanya geus ngadoa. Didelekeun we ku Kangjeng Nabi Musa. Aya aki-aki keur kieu bae. Didengekeun we ku Kangjeng Nabi Musa. Aki-aki ceurik. Hebat amat cek ieu. Ngadoa aing teu bisa ceurik. Aki-aki ceurik. Dengekeun. Ya Allah,
ya Rabbi. Bangga Kangjeng Nabi Musa boga umat bisa ngadoa bari ceurik. Hebat. Lain lalagani hebat jasa. Gusti lamun abdi ngadoa ka Gusti seakan-akan abdi marentah ka Gusti. Gusti abdi mah moal menta ka Gusti sebab ngabudakeun ka Gusti. Gusti mah mauni segala rupa kejadian teh Gusti. Kejadian-kejadian naon bae ge jati Gusti geus atuh teu kudu ngadoana naon menta kukumaha aja kabeh ge meunang Gusti ieu mah ngan sakadar abdi mah unjukan abdi deukeut jasa jeung Gusti abdi cinta jasa ka Gusti. Oh Gusti sayangku, aku cinta padamu Gusti, sebagaimana aku cinta padamu engkau pun cinta kepadaku. Tidak ada cinta di hatiku kecuali engkau ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Akan ku peluk dirimu, akan ku kecup dirimu. Jadi cakang jeung jadi kieu ieu budak kadoa. Wah teu beres itu, beres. Aju kieu ieu. Engkau kepeluk ya Rabb, ya Allah. Engkau ku belai ya Rabb, ya Allah. Engkau ku kecup ya Rabb, ya Allah. Tidak ada dua di hatiku cinta kecuali engkau ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Setelah engkau aku peluk tidak akan kulepas sampai kapanpun. Waduh. Selalu engkau ada di pelukanku ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Kedatangan ku Kangjeng Musa. Hai. Sakumaha kabebene sia. Sia ngadoa kos kitu mata mah kabebene. Aku cinta padamu, ku belai rambutmu. Waduh. Masya Allah. Senang aku bersanding dengan satu hari tak bertemu, rindu rasanya. Waduh. Eta mah kos kitu mah sama kabogor. Carekan ku Kangjeng Nabi Musa. Kanjeng Nabi Musa na dicarekan ku Musa. Ulah sok sacurakan carekana. Eta teh hamba aing anu deukeut ka aing, poho nyana. Ku poho-pohona nyana seakan-akan aing wujud di hareupeun nyana. Nu mantak boga perasaan aku aing teh dipeluk ku nyana, aing teh dikecup ku nyana, aing teh dibelai ku nyana. Eueuh deui pangomongan iwal ti bahasa model kitu. Lantaran nyana mah bodoh, make bahasana model kos kitu. Aing teh deukeut ka nyana, aing deukeut ka nyana, nyana deukeut ka aing, ulah sok dihaharuan. Eta Gusti bahasana. Iya tuh jelema bodoh mah kaja. Emang nu bodoh mah kos itu. Nu penting mah nyana ngaku ka aing, nyana ibadah ka aing, ku kabodohan nyana geus rela ngorbankeun sagala-galana. Nu bodoh mah nu bodoh jampura bae ku aing. Tuh nu mantak urang untung jadi jelema bodoh. Anu pinter mah hudang ti peuting mandi wudu terus kemudian salat tahajud lamun encan husu lantaran pinternya ka husu dicarekan ku Gusti Allah. Tapi nu bodoh mah asal hudang ngala wudu salih salat tahajud Allahu akbar dolim ahad Allahu akbar SD hudang-hudang jam 7 subuh teh subuh. Eta teh kan sakurang mah teh bagus eta. Emang kurang nama, tapi Allah ngalem. Beus ya ulah keur salat keur hudangna doang ge kiih aing geus ngalem ka sia. Nu mantak aki-aki mah hudang ti peuting kiih deuleu jam cekna jam 2 angel kene amat be. Ieu lamun lain kiih aing mah teu hudang kiih nyana bari ngomong di jero hatena deuh ieu kiih Gusti Allah tah aya Gusti Allahan kan. Ya abdi dibere bekser ku Gusti gara-gara bekser abdi teh hudang ti peuting jahorenganan nu sok hudang ti peuting mah para nabi, para rasul, para wali. Abdi ge hudang sanajan bari jeung kiih reup hees deui eta geus ganjaranna gede jasa. Ganjaranna gede jasa eta aki-aki ge teh kudu tahajud, aki-aki mah kitu bae. Menang 5 bulan, menang 5 bulan. Nya lagi boga perasaan oplo amat aing. Hudang hees rumaning salat. Ngan keur carita hudang doang gak juga boga pikiran kos kitu eta hebat. Jaga-jaga teh aing keur ngorang mah sehat. Tilok aing teh hayang kieu ti peuting.
barang geus kolot ku ari mah kedeng-kedengki ya hudang ti peuting teh jam 1 hudang jam 2 hudang jam 3 hudang mikirannya najan nu sok hudang ti peuting mah rasul jadi sok hudang ti peuting mah nabi jadi sok hudang ti peuting mah para wali para ulama salafus sholihin berarti aing ge meureunanan ku Allah dijadikeun wali aduh tolol tak kita karena hudang doang bisa jadi wali. Ih, tapakur kos gitu teh, tapakur kos gitu, gede ganjaran. Geus bae, geus ulah salat. Geus aki-aki mah. Di cenah kiai akur amat ya kula ge tilok doang. Aing anu mantep aing ngomong gitu ge nyaho. Sia tilok salat. Nenek di blon-blon penmannya jeung sekolah tah. Teh. Ih carekan Kangjeng Nabi Musa. Antap kan? Eta hamba aing kabisana sakitu antap. Yes, deket ka aing. Oh, cak Kangjeng Nabi Musa orenganan dedeketan ka Allah masa kumaha kadar dirina. Du penting mah nemah bae aing mah boga ilmu teh sakieu. Aing mah boga ilmu teh sakieu ku ilmu sakieu ku aing deuk dipake ka Allah asal nemah tadarruk DP ka Allah. Boga rasa ku bodoh aing daripada jelema pinter agul ku pinterna mendingan nu bodoh ngarasa bodoh. Engke di akhirat bakal hebatan nu bodoh ngarasa bodoh daripada nu pinter ngarasa pinter. Deh, pinter aya di aing segala rupa aya di aing. Beuh, lik sanu ngalehkeun aing. Beuh tuh doktor aya di aing. Insinyur aya di aing, dokter rendos aya di aing. Juga abi aing mah pinter jasa. Dik caritakeun naon coba alam aing mah nya. Dik nyaritakeun urusan astronomi aing mah urusan perbintangan dia nyaho. Aing mah nyaritakeun urusan tumbuh-tumbuhan dia nyaho. Hei, dosen aing mah ngadosenan di universitas anu universitas aing mah geus saluhureun sagala rupa. Beuh aing takabur ku ilmu dibandingkeun jeung sanajan nya ibadah ka Allah dibandingkeun jeung nu bodoh. Ya Allah ya Rabbi abdi mah jasa kikieuna dibere ku Gusti. Nemah abdi ku bodoh abdi tapi tetep abdi ku bodoh abdi hayang salamet. Mudah-mudahan we bodoh abdi mau kasalamatan Gusti jasa kieu bisana abdi mah abdi bodoh tapi abdi kos jelema pinter Gusti nu pinter mah ti penting telok hudang abdi mah du bodoh tapi hudang nu pinter mah ti penting telok maca sholawat abdi bodoh tapi abdi membaca sholawat tuh abdi bodoh tapi kos tu pinter itu pinter tapi kos tu bodoh Gusti ku bodoh abdi mah hayang disalamatkeun we jaga di akhirat. Tetep abdi mah embung ka neraka Gusti kajen diseret ku malaikat abdi mah embung deuk lumpat ka surga Gusti cek Gusti deuk jalan mana minta jalan abdi tuh pan ngaco atuh ngaco emang nu bodoh mah ngaco tuh atuh nu bodoh mah emang ngaco tetep abdi deuk lulumpatan diseret ku malaikat abdi mah embung Gusti kajen ku kumaha parangsana kumaha meureun atuh bodoh pan ngomong lagi itu kan nu bodoh mah tetep abdi mah gajian hukum mah ge embung misalnya abdi dibalangkeun ka neraka tetep abdi mah deuk hudang naik gajian hukum mah ge abdi mah ge dibelembung gajian hukum mah tetep abdi mah deuk neangan jalan ka surga dah gajian hukum mah ge jalan tol aya jalan biasa aya jalan batur mah teu nyaho jalan cecopet ge abdi mah nyaho geus abdi mah deuk malipit los pokona ka surga bae kan tangaran jelema bodoh atuh pan kamun kadenge kudu pinter mah tolol amat. Emang di akhirat kos kumaha emang deuk kebelar aja. Tapi tetep bae ku kabodohannya hana Allah ngalem heuh atuh geus. Daripada nu pinter nyaho jalan tapi teu ngalaksanakeun mending nu bodoh acak-acakan los. Oh gitu. Gitu deuk ditimbang Gusti ulah ditimbang abdi mah atuh. Jaka rasa amal abdi mah teu bararagus. Teu karasa abdi mah begitu ditimbang kabeh salat babul boh pangeran geus teu kudu ditimbang abdi mah je salat abdi jore puasa abdi jore zakat abdi jore segala rupangan abdi mah muga neraka sakitu doang geus sakitu abdi mah kajen kuku mah ge embung bae kokojotan abdi kajen kuku mah ge sia kokojotan kumaha henteu kokojotan kajen kuku mah ge tempat di sorga jang sia mah sisina bae Gusti di sisi cak jana mah meureun bapak kolotnya anak kunanta ngomong gitu bodoh makan ngomong kok gitu. Eta nu bodoh ngomong gitu Allah ngalem daripada lu pinter teu ngalaksanakeun mending nu bodoh. Ji atuh nu mantap nu bodoh mah ngeunaheun jasa.
jadi nu bodoh man indah jasa. Ih, di sorga teh jang tempat-tempat nu bodoh. Masya Allah, mantep jasa di sorga man nu barodo loba jasa bakalna. Yeay, anu teu wau jeung pamarentah kan bodoh ngaranna. Eta bakalna ka sorga. Nu teu wau jeung judi, eta kan bodoh ngaranna ka sorga. Nu teu wau jeung mabok, eta kan bodoh ngaranna. Eta ka sorga nu geus kitu ngaranna. Anu teu ngridit, janjana mah sieun beus teu kabayar, bodoh kan ngaranna. Eta bakalna ka sorga eta nu geus kitu. Anu pinter ngridit da jahanam. Jahanam teh mata mending bodoh. Teu geus kitu. Sia emang henteu nyokot duit di bank, embung aing mah sieun aing mah bodoh aing mah ngarasa bodoh sehingga henteu. Salamet sorga. Heuh, sia mah usi motor ku ari mah teu kudu make DP, asal aya KTP bae. Embung aing besi ka henteu kacocokan ka ditu dalah geus aing mah ngarasa bodoh henteu aing mah kajen naik sepeda bae lah kajen lah. Atawa leumpang bodoh sorga. Heuh. Sia mendingan ka ditu tuh raramean. Ku ari kur aya di ditu embung aing mah salat duha bae lah aing mah ngaranna bodoh ieu. Sia salat duha kos husu bae kajen aing mah teu husu gen penting mah tarang ngideung bae geus lah. Geus bae. Ke aing nuduhkeun ka malaikat. Malaikat, ulah sok ditimbang-timbang deuleu tarang. Tarang deuleu tah teu kadeuleu. Sakieu hideungna. Urut naon eta ulah nyebutkeun naon? Hideung. Malaikat ya Gusti ya tarang hideung kumaha balangkeun. Maksudna naon? Bodoh ieu mah keur carita nu bodoh. Bodoh tapi nyana ngalaksanakeun sorga. Di emang umat dongengkan tadi nu ngadoa ka Gusti umat Kangjeng Nabi Musa. Eta bodoh. Malah Kangjeng Nabi Musa nu dicarekan ku Gusti antapkan. Salah Gusti eta ngomongna. Bodoh jianan. Bodoh mah tuh kabeh salah ngomong antep. Oh. Saomong-omongna jelema sesuai jeung kapasitasna. Aing nyaho ja pamere aing bah. Nu penting mah DP na jeung nemahna ka aing eta nu ku aing dideuleu. Jadi nu bodoh teh daek salat, tak ku salat teh bae nu bodoh mah geus parah. Adapun geri ka neraka keun sakedeung lah. Tak aing mah cenah kos kitu doang sebel. Atuh geus geraeun ka surga. Aju ka neraka. Nah, ieu kan mantap, bodoh tapi make hebat. Ngadoa aku ngomong emang ngadoa make bahasana. Masa urang ngadoa mah jamenta. Ulah sok aju ngariung bau datang ke urang naek. Kieu angel mah turun deui. Sugan teh mah deuk robana atina pidunya hasanah geus naek, urang turun deui. Datang ka ti tadina amin kencang, datang ka lalaunan, datang ka Malik ngadoakeun teh kubar edek teh kiai. Malik dilanat cadak. Atuh ngadoa mah kada salamat. Ulah loba cara Kangjeng Nabi sih. Geus make urang lamun ditangariung ya. Ngariung. Eueuh kiai, ustad. Urang mah. Aja cenah teu bisa hadiah make urang. Fatihah ka hiji. Jangan saya. Hayo kadekan. Yang Umar. Nah, Fatihah ka hiji Umar. Al-Fatihah. Fatihah kedua Bakar. Al-Fatihah. Beres. Emang masa gitu-gitu kene. Tong di Arabkeun doang. Fatihah katilu dadap jeung waru. Fatihah. Beres dolin amin. Allahumma sholli ala sayyidina amin ya Allah ya Rabbi. Ieu tadi anu disebutan teh men tadi disalametkeun di kuburna, dilegakeun di kuburanana, dicaangkeun jeung nu harirup men tadi bere salabar, men tadi bere jamuga, men tadi bere mararaju, men tadi saralamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin rabbil alamin. Cak nu milu maning ieu. Daripada itu ngenyeng-ngenyeng mau ngangkat deui turun deui ngangkat deui turun. Ieu geus kiai itulah diondang ku urang lah. Geus engke mah ngariung ieu bae ieu. Bener. Pas ngariung deui mang diondang ngariung kita mimpin. Aing mah teu bisa cara nu kamari. Tuh, urang ku ngaji kan ngeunaheun. Neuk zarah bae minta anter, jarah anter teu bisa babaca. Ya Allah, ya Rabbi. Euy. Jarang tuh bisa ilah hadarat teu kudu hadarat sia cicing di dinya
Hai, ahli kubur, aing datang ya guys ya. Fatihah. Beres eta. Ngan ulah gandeng-gandeng. Pasti aya nu ngadenge waduh wali tanaon nya eta. Sarua kitu-kitu keneh. Kitu-kitu keneh ai kudu dibejakeun mah kitu-kitu keneh. Itu teh beda kan itu mah diarabkeun doang gila hadarati. Ila arwahi jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimin. Eta mah diarabkeun. Make bahasa urang teh. Abah, kula datang ye. Atuh sarua aja Kanjeng Nabi kan jinakum zairin antum lana salafun wa nahnu alaikum tabun wa inna insyaallah ta'ala bikum lahikun sallallahu. Eta mah bahasa Arab. Jinakum zairin abdi datang zarah ya. Sarua bae, bah, kula datang zarah ya ka Abah ye. Hayang naon sia.